Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihi khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqauna ghayya. Puja sinareng puji eta sadayana kagungan Allah. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan aya makrunan bi ta'dim safafaosna oge salamina dilanggeng mayengkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana wa rasulanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun ka para ahli wargina, para sahabatna, para duriyahna, tabiin tabi'ahna tug dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah digolongkeun janten umat Kangjeng Rasul tur kenging syafaatna, khususna syafaatul udma jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu sadaya, pidoh Allah dina surat Maryam, fa khalafa min ba'dihi khalfun, sabadana generasi-generasi anu sae engkin di akhir zaman bakal aya generasi-generasi anu ngaruksak. Khalaf jeung khalfun teh eta teh dua masdar tina fiil anu sami tadina. Khalafa fiil madina, engkin kadituna aya khalafun, aya oge khalfun. Ufami khalafun hartosna generasi anu sae, ufami khalfun generasi anu awon. Jadi patojaiyah ieu teh. Fa khalafa mim ba'dihi khalfun, sabadana generasi anu sae, para nabi, para sahabat, tabiin, tabi'ut tabiin, atba'ut tabi'ut tabiin, kadieuna para ulama hadis, para ulama madzhab, dugi ka ulama mutaqaddimin, dugi ka ayeuna ulama mutaakhirin. Engke bakal aya khalfun, nyaeta generasi anu ruksak saur Kangjeng Rasul. Naon cenah ciri ruksakna eta generasi teh? Anu kahiji pidoa Allah adaa'us shalah, geus teu malire kana salat. Jadi lamun barudak diajak kana salat teh, hayu urang salat, alhamdulillah cenah abdi mah can kagoda kuno salat teh. Dugi ka alhamdulillah can kagoda kuno salat, eta ngajawab. Nu mawi sur Kangjeng Rasul, adibbu auladakum fi jamanihim fa innahum hayyun fi jamanihim la fi jamanikum. Didik barudak anjeun teh sesuai jeung zaman maranehanana, sabab maranehanana hirup di zaman manehanana, sanes di zaman urang. Urang mah baheula ibu kaulinan teh paling ucing sumputnya, main galah, main egrang gitu. Coba barudak ayeuna kana gadget pan ayeuna mah disebut. Cininit mah tos teu aya, BlackBerry teu aya, geus teu zaman tah. Moal aya ucing juru nya budak ayeuna mah. Moal aya sondah di moal. Game online ayeuna namanya. Otakna muter eta teh, tapi ngakal muterna teh Bu. Lain berakal tapi ngakal budak ayeuna. Ditengali teh buku aku inung nama matematika penteun 4, bahasa Indonesia penteun 5, agama penteun 2. Keheul inung nate nyarekan. Isuk malamun maneh penteun 2 deui tah cenah agama, ulah nyebut mamah deui cenah ka saya. Ari beres teh isuk ulangan meureunnya, ulangan deui budak teh. Assalamualaikum bro cenah ka inungna teh. Nah cenah maneh nyebut bro ka aing teh sopan ceuk inungna. Heuh apanan penteun 2 deui cenah ieu agamana. Pancek mamah ge ulah nyebut mamah tuh. Diajak sholat teh hese matak tadi surah Allah adaa'us shalah hararese.
Numawi anu disebut salat teh saur para ulama, urang Islam engkin di akhir zaman moal ngantunkeun salat moal ibu. Sabab lamun fa in kana taroka kullaha kana kufron, lamun nengalkeun salat secara keseluruhan, secara totalitas muwe kana salat teh kana kufron, maka kupur eta jelema. Matak urang alhamdulillah urang mah nya maksakeun apan aya nu teu damang caritana di rumah sakit tos teu kadugaeun eta nu teu damang teh, teu kadugaeun cengkat, teu kadugaeun calik-calik acan. Teras nyuhunkeun pangtayamumankeun beuna aya di rumah sakit mah tayamumnya. Bapak cenah rek salat heula ceuk anu teu damang teh nya sok we Allahu Akbar. Teu bisa cengkat-cengkat acan, geus teu bisa calik-calik acan. Salat bari ngagoler eta nu teu damang. Aneh teu bu anu teu damang salat. Henteu ceuk pribadi mah nu aneh mah anu jag-jag henteu salatnya aneh eta. Eleh kudu gering eta. Tapi engkin di akhir zaman mah sanes ningalkeun salat cenah umat Islam teh sur Kangjeng Rasul tapi adaul mawaqit. Lalai kana waktu salat. Salat lohor ka asaran, salat asar ka magriban, salat magrib ka salat isya ka kaheesan. Salat subuh ka berangan. Kumaha cenah upami kitu tadi zaman Kangjeng Rasul ge aya sahabat anu kasiangan salat subuhna. Dugi ka panon poe tos naik nya perkiraan ayeuna mah jam 7 jam 8-an meureun kitu. Bade salat mah nya cenah salat subuh jam 8. Tungtungna mangingki ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasul, cenah abdi teh teu acan salat." Nah, cenah can salat maneh wayah kieu, kasiangan. Oh, kaberangan cenah anjeun teh. Saur Kangjeng Rasul, "Shallil an." Salat ayeuna. Man nasiya au nawa fal yusalliha idza dzakaraha. Saur Kangjeng Rasul, sing saha anu poho atawa katibraan salat we nalika inget cenah anjeun. Nalika urang inget, nalika hudang salat we. Jadi ulah ngantunkeun gitu, salat. Tau upami urang ge kasiangan kitu ibunya. Benta-benta misalkan jam 8, sok salat we saur Kangjeng Nabi teh. Nya salat subuh anu teu acan anu tadi teu kenging ngantunkeun, tadi sebatna subrang gitu. Subuh berang. Saur Kangjeng Rasul teh anjeun kasiangan salat subuh fa innaka yabulu syaiton fi ainaika. Sabab setan cenah ngompol dina mata anjeun, dina kadua mata anjeun. Jadi anu subuhna kasiangan teh tadi ompolan ku lamun unggal poe kumaha cenah nya kaberanganana eta mah pacilingan setan cenah. Nya bulak-balik we setan ngompol di dinya kitu. Tapi nu pertama bakal ical teh ibu nya eta as-sholatu jamaah di akhir zaman teh nya eta salat berjamaah. Bahaya ibu lamun salat berjamaah entos teu aya. Sabab anu disebut salat berjamaah teh simbol tina kakuatan umat Islam eta teh. Lamun seug umat Islam geus harese berjamaah bahaya. Matak saur Kangjeng Rasul teh lau ta'lamu ummati, lamun seug umat kaula apaleun aya naon dina salat berjamaah teh la atawul masjida, maka maranehna bakal ngabring angkat ka masjid. Walau kana habuan sanajan dina kaayaan ngoronang. Nyaku ageng-agengna padilah salat berjamaah. Kantenan we ayeuna simbol kakuatan umat Islam teh dina salat berjamaah. Komodi dina salat subuh tabu. Katengali pisan dina salat subuh mah nya. Nya paling apang wegahna pan salat subuh eta teh salat subuh berjamaah. Nya tiris ongkoh capek ongkohnya. Bobo keur ngeungeunahna kitu keur nikmat. Matak di mana eta teh nya? Geurah nu adan eta, nu qomat eta, imamna eta. Oh di batur ieu mah di urang mah alhamdulillah rempeg keneh gitu. Makmumna eta keneh. Beres teh assalamualaikum, cenah sasalaman sorangan. Damang alhamdulillah cenah sae. Sareng saha berjamaah abdi we jeung abdi cenah. Pak Komarudin anu berjamaah teh Pak Komar jeung Pak Udin duaan. Duwi ka kitunya eta subuh di hiji daerah atau di hiji kampung tengali dina berjamaah, terutami berjamaah subuh ta eta sabaraha jajar tah eta teh kadang 5an oge aki-aki wungkul eta teh duka meureun peda salah adan ari subuh teh nya lamun di Mekah mah ibu adan teh geuningan dina paleba as-sholatu khairum minan naumna as-sholatu khairum minan naum. Jadi as-sholatna nu panjang, naumna nu pendek. Pandi urang mah as-sholatna ponok, naum panjang eta teh.
as-salatu khairum minan naum. Di Mekah mah meureun ari salat teh salat cengkat sarareapan khairum minan naum. Leuwih hade tibatan sar ponok sarena. Matak sing alabring ka masjid di Mekah. Di urang mah as-salatu khairum minan naum. Ari salat teh leuwih hade tibatan hees ka dituna. Anu geus cengkat teh reuk deui tibra deui sare. Culang cileung jam 8 teh panon bari buruah siga banteng teh geuning beureum. Allahu akbar ka kitu. Tadi urang mah kitu ari salat berjamaah wajib tara geura ibunya. Ari salat sunat taraweh jeung Idul Fitri pararinuh eta teh. Lumayan cenah satahun sakali lebaran. Nya sok we geura malam kahiji breng taraweh mah nya pinuh. Malam kadua tarawehnya. Malam katilu taraweh cenah. Bari masjid anu pangpayunana teh anu gancang geuning taraweh teh nya. Anu panggancangna kitu padahal salat taraweh teh salatut tarawih, salat santai cenah ibu eta teh. Dibatur mah geuning 23 rakaat dina TikTok abdi ningali teh dina YouTube 7 menit 23 rakaat teh. Pan di urang mah normalnya setengah jam gitu. 40 menit. Ting kumaha ngimamanana eta 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya jigana kitu eta teh. Pas rakaat kadua teh sami Allah liman hamidah sami jeung anu tadi sigana teh kitu. Teuing kitu sigana teh nya. Padahal upami urang nurut ka Kangjeng Rasul ibu ngimaman sapertos Kangjeng Rasul mah da moal kiat moal urang teh. Malahan Kangjeng Rasul lamun fi sulusi layalin dina perkiraan jam 2 wengi ibu anjeunna netepan tahajud 11 rakaat. Fi sulusi layalin teh jam 2 atau jam 3-an lah. Jam 2 we kitu. Wa farogo sholatu qabla khuruji sholatil fajri. Jadi tahajudna Kangjeng Rasul anu 11 rakaat teh ditabuh 2 rengse-rengse saacan salat subuh ibu eta. Matak dina hadis Kangjeng Rasul mah bakating lami dina salat wengina dugi kasampean ge bareuh ibu. Ku lamina eta netepan tahajud 11 rakaat ditabuh 2 dugi ka qabla subuh. Dugi ka bareuh sampean tah. Di urang ge seueur anu sampean bareuhnya. Duka naon eta teh? Duka incok, duka urat, duka asam urat kemarin ti diklak. So geura ibu tengali riwayatna. Lamun dina hadis ningali riwayat hadis Imam Muslim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kabuktosan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam upami salat berjamaah teh yaqraul Fatihata ayatan-ayatan cenah ibu. Maos Fatihahna teh saayat-saayat. Ya muddu bismillah dipanjangkeun kalimat bismillah. Wa yamuddu ar-rahman dipanjangkeun kalimat ar-rahman. Wa yamuddu ar-rahim dipanjangkeun kalimat ar-rahim. Wa sakatahu naihatan fi kulli akhiril ayah. Sarta Rasul mah sok jempe heula, eureun heula sakedap dina satiap tungtung-tungtung ayat gitu. Jadi saayat-saayat. Jadi kirang langkung meureun ke bismillahirrahmanirrahim. Cicing heula kitu Kangjeng Nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jempe deui gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Eureun heula kitu. Sok lamun diurang imaman tarawih jiga kitu nya. Assalamualaikum teh geus areuweus sasahanya. Kaburnya makmum teh. Aya anu nagen didinya ngeun imam teh ditanyanya. Ulah si eta deui cenah lila si eta mah. Anjing teh gentos ku budak ngora mau pengjag-jag pan. Ngimamana teh cepet bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duka genceng. Allahu akbar. Pas ruku teh halusnya euy cenah ieu mah. Imamna ngobrol ke ruku eta. Ye pan ke ruku ieu teh ulah ngobrol heuh cenah nya. Ruku tapi ka poho ngobrol gitu. Zaman baheula mah geuningan dibatur aya 2 rakaat teh salimuleh nya dibatur. Berebet baheula mah ibu emut keneh teh silih ered sok. Nya baheula eta sing jarungkel geus keur tarawih eta teh dina sujud. Assalamualaikum warahmatullahi salimuleh. Deur ngaburu sujud silih ered. Eta zaman baheula aneh da pribados mah. Lamun digemet-gemet deui ayeuna kitu.
pan eta teh salatnya tong boro elek gerak sabaraha kali ge geus batal komo eleknya silih erednya silat kumaha eta salat teh nya. Lamun ditanya teh kumaha cenah tadi tare wah kabeh ge geus ngabebengkang ku saya cenah pangkuatna urang teu kitu baheula. Pan geuning baheula aya si engko urang Cina cenah anyar abus Islam eta teh ngiringan we taraweh eta teh taraweh ngamimitian manehna mah pas 2 rakaat teh salimule cenah burusu silih ered tapi kasih engko nangkarak ngabebengkang ibu dieredkeun naon cenah kieu cenah we cek si engko teh. Oh jadi unggal 2 rakaat langsung salimule teh langsung pakuat-kuat awak meureun cek si engko teh. Salimule pasang kuda-kuda si engko, salimule pasang deui kuda-kuda eta. Oh jika rek silat kitu sok cenah si ada awakna badag si engko teh. Pas geus taraweh teh nanyakeun, "Padekaem cenah ali tadi taraweh ibadah?" Kapan kitu geuning si engko mah. "Padekaem ali tadi taraweh ibadah?" Ibadah atuh cenah ko. Cenah ibadah di Islam salat teh silih seled. Heuda geus kabiasaan, geus kitu budayana. Cenah lamun ulang kitu mah, lamun ulang hajat ngawinkeun budak, we mah moal nangap dangdut, moal nangap wayang, jang aek nabeuh talaweh dina panggung. Zaman baheula eta bohnya. Ta ayeuna mah alhamdulillah di urang sedengnya 30 menit taraweh teh, bahkan 45 menit gitu. Masih amannya dina tata cara salat na aman, Bu aman alhamdulillah. Widi karena sholat berjamaah. Jadi dina konsep sholat berjamaah teh fatata sawiya ruul akdam saur ulama. Sampean jeung mastaka teh sajajar ibu. Al fakir bijade bil agnia anu miskin gigireun anu beunghar. Wal kabir bijani bis sogir anu sepuh gedengeun anu anom. Imam ruku, imam sujud. Beres teh sholat imam teh mimpi dina hiji komando. Imam wiridan malika makmun. Mangga gerak tengali ibu dina bab salat berjamaah. Jadi Kangjeng Rasul mah upami entos salam summa sorofa ilal makmum mali ka makmum gitu wiridan teh nyatos wiridan teh ditaro sahabat anu aya di dinya anu berjamaah teh ka mana Abu Bakar teh aya sur Kangjeng Rasul teh teu damang ya Rasulullah cek para sahabat anu sanes teh urang layat cenah yuk bring sararea ngalayat ka Sayyidina Abu Bakar ta eta berjamaah teh. Jadi moal aya nu ngeunah-ngeunah nu sangsara moal aya listrik neon-neon tai kuda di kadutan anu jelema leutik ngajerit sangsara ge teu naon nu penting mah beuteung kula we ngagenutan moal aya kesenjangan sosial meureun basa legegna kan di urang mah sabalikna nah cenah maneh teh aya berjamaah ayeuna mah paingan cenah halodo cenah euy da maneh cenah berjamaah atuh teu ka masjid deui daeraheun kitu kan ditaroskeun Kangjeng Rasul mah di mana anu teu aya teh oh teu damang bring dilongok ku sararea tah eta berjamaah. Dasarna mah ibu ieu teh bahasan kanggo pameget bab berjamaah mangeunkeun we da ibu ge gaduh caroge kitu atuh kangge dakwah ibu di bumi kangge caroge kitu jabana ge engkin kan berjamaah ai tarawehnya jadi ulah ngajul anu luhur meureun ngahonta anu angang atau ngorowot anu jero urang ngagorehelkeun anu rereet we urang mah kitu nya. Mun ayeuna nerangkeun pikih jero teuing teu ka harti ibu ari WC masjid melenghir ka ameut ka jalannya pan isin eta teh padahal bab kahiji tatoharoh teh dina pikih nerangkeun bab akhlak teu ka bebeakan nerangkeun bab akhlak ari jeung tatangga teu wawuhnya maknya eta pan bab kahiji bab ka tatangga teh dina akhlak kitu jadi meureun urang teh ulah membumi jeung melangit teuing engke biasana di tengah-tengah bumi jeung langit sok jadi poho gitu. Jadi anu kahiji mah adous shalah matak barudak urang mah ayeuna dididik ku urang-urang didikan salat. Muru auladakum bis shalah wa hum abnaus sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abnau asyri sinin. Parentahkeun anak anjeun salat lamun umurna geus 7 tahun. Tadi dia aya parentahan tegas si Kangjeng Nabi lamun murang kali urang umurna 7 tahun wayahna kedah dididik diparentah salat secara tegas gitu. Lamun mumul keneh kana salat eta budak umurna mangkaring 10 tahun maka saur Kangjeng Rasul cepret gebug gitu ku penting-pentingna kana mun ngagebugna ibu atanapi nyepretna teh atas dasar didikan gitu kategasan jadi atas dasar kanyaah tina hate lain nafsu awas ibu lamun teu tiasa kitu ulah coba-coba bahaya tah lamun jalma tos ngantunkeun kana salat engkin imbasna kadituna pideuh Allah dina surat Maryam nu tadi teh wa taba'us syahawat bakal nutur-nutur kana syahwat teh urusan dunia anu ngajadikeun urang poho kana akhirat
naon wae cenah sahwat teh juyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, hiji istri ibu kalawan jenis gitu ka istri lamun lalaki. Sabab teu aya makhluk lupang indah-indahna di alam dunia iwal ti istri. Matak ibu-ibu, istri-istri, teteh-teteh, neng-neng saur Kangjeng Rasul kedah ditutupan upami di luar. Sabab awak ibu-ibu mah ngondang panempo lalaki mahal awak urang teh ibu. Jadi dina awak ibu mah seueur surat undangan anak meureun kitu. Katengali punuk ngondang panempo lalakinya, katengali tuur ngondang panempo lalaki ibu mah, katengali dada ngondang panempo lalaki tuh. Jadi dina awak ibu mah seueur surat undangan. Da di lalaki mah teu aya ibu anu ngaburinya ya atunya. Sok aya dimisalkeun ibu kabita ku tuur pribados dah henteu nya. Kitu tah eta mah tak hubus sahwat teh minan nisa dina Al-Qur'an, minan nisa ti istri. Ceuk lalaki anu sok rada lenger, anu rada lawun kitu tah. Lawun teh anu selingkuh jentrenna mah. Selingkuh teh amis cenah eta teh ibu. Padahal ari anu amis biasana di urang naon ibu? Gula. Ari gula sok dipekaresep ku naon? Ku sireum. Geuran emut-emut ku ibu. Ternyata seueur sireum anu pae diluhureun gul. Upami ibu engke ngolak misalkan sasi saumnya, dikocekeun teh aya sireum ngagemrong, pararae we eta sireum teh nya. Nah da ceuk ibu teh ngolok sireum asanana teh nya. Tah lalaki ge anu resep kanu amis-amis anu jiga tadi teh ya. Biasana sok paeh dina amis-amisna. Maksana mah jadi hancur kitu kahirupanana. Mugi we keluarga urang mah khusus ayeuna keluarga ibu-ibu sadaya, caroge ibu sadayana khususna memen pribados anu nyariosna. Sing diraksanya ibu tina anu penghancur rumah tangga teh amin. Ta eta anu disebut sahwat teh ibu, sahwat anu bakal nyilakakeun minan nisa ti awewe gitu. Anu kadua wal banin nyaeta pala putra. Ta ayeuna lahir ke alam dunia misalkan aya budak anu anyar ibunya, lain bungah-bungah teuing ibu tapi nambahan tanggung jawab. Mata engkin mah budak teh bakal jadi kasangker lem, sabab bakal jadi tanggung jawab di akhirat. Lamun teh mah ditaros kunaon cenah tara berjamaah pan cenah anak rewel. Canak we atuh ka masjid nya ada baong cenah budak abdi mah lulumpatan di masjidna. Keun atuh da baong oge da lulumpatan oge da budaknya. Jeung di masjid deui daripada banal di parapatan jalan eta budaknya. Nya lamun aki-aki we di masjid ucing juru jeung bebentengan misalkeun. Kareknya ngewa gitu ari budak mah keun da budak. Nya bari diajarkeun eta teh adab di masjid anu sae kitu ka budak teh. Ngeun meureun ka budak mah ulah ngarep-ngarep langsung nerap da teu mungkin nya ibu. Di mana ya budak tartib jiga kolotnya? Sok inget-inget we urang baheula jiga kumahanya. Buat yang leuwih ti kitu urang mah baheula. Nu mawi ka nyaah ka anak mah ibu leuwihna ge luar biasa atuh. Beda jeung ka anak baturnya. Aya bapak-bapak ditaros Pak cenah nyaah ka anak atawa nyaah ka istri cenah. Kaduanana atuh abi mah cenah. Cek pribados teh bohong eta teh. Eta mah sieun ku ibu we nu pugu mah. Nu pugu mah nyaah ka anak, batan ka istri mah cek pribados gitu. Naon cenah masang kitu. Nya lamun bapak-bapak di luar di mana ningali anak batur, eta teh sok inget ka anak sorangan. Tapi lamun ningali istri batur sok poho ka istri sorangan. Survei membuktikan eta mah Bu. Allah teu ka kitu nya. Tawal banin anak bakal jadi sahwat ibu. Poho hiji waktu maka Allah. Lamun urang terlena ku dunia anak, terlena ku karir anak, ku jabatan anak, bari poho masang pondasi keimanan jeung kasolehanan. Ieu bakal jadi balahi luar biasa di akhirat. Lamun eta anak nuntut tanggung jawab ka urang, lamun urang teu bisa masang pondasi agama jeung kasolehanana. Anu terakhir kadituna nyaeta wal qanatirul muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Jadi anu jadi sahawat anu bakal nyilakakeun urang teh biasana tina perhiasan perhiasan juga emas perak anu kitu. Nu mawi geuning ibu-ibu mah irit tuang hamur make cenanya. Bapak-bapak mah irit make hamur tuang. Ibu tudung di bumi aya sabaraha hiji tiung? Seueur nya. Sok ayeuna bapak-bapak sabaraha hiji pecina di bumi? Tuh nya. Kadang-kadang hiji oge tos karatan nya. Ibu mah salin sapoe 3 kali nya kuateun nya. Si bapak mah 3 poe sakali tah ngarona eta ka masjid eta ka kebon etanya rapat eta. Sok di ibu mah sabaraha hiji sabaraha warna tadina wajah anu nempelnya. Biayana ge sabaraha ratus ribu tadina sataun. Lamun 360.000 sataun biayana. Lamun kana kenceleng rutinan wah geus 180 kali jumaaheun eta.
Da sajumaahna 2000 gitu. Jadi 2000 kali 180 jadi 360.000 udah biasa 2000 da reuas atuh ngodok urang kana pesak jang kenceng 10.000 reuasnya ibunya. Apan aya budak ngora cenah urang ngadongeng ya. Nuju jumaah meureun milih artos kana pesak teka kusawal-kusawal deka lami eta. Sieun salah pesat meureun kitu. Menang we 2000 sup langsung kana koropakeun. 2000 teh ari pek teh aya bapak-bapak noel ti tukang masihkeun artos 200.000 ieu cenah cep. Oh muhun cenah. Cenah we ku budak ngora eta teh asupkeun kana koropak ibu. Budak ngora heran, nah cenah hebat-hebat teuing bapak-bapak teh ngeusi 200.000. Ngeusi 200.000 dipuji eta ku si budak ngora. Hebat bener bapak mah sedekah meni gede-gede teuing 200.000. Da eta mah cenah sanes anu bapak cenah jang. Anu encep tadi murag tina pesak. Pas mesat anu 2000 bu murag meureun anu lainna. Oi tag teh eta soak budak ngora teh kapiah sing ngaleper. Sing oreng teh duit manehna murag. Nya maksud si bapak mah meureun ngasongkeun duit teh ieu murag gitu. Ari sangkaan manehna meureun si bapak rek sodako. Titah pangasupkeun maksudna mah kitu meureun kana koropa. Eta teh miskomunikasi nu kitu teh. Tah jadi perhiasan teh bakal jadi sahwat ibu. Tah kadituna wal khairul musawwamah teras anu bakal jadi sahwat teh nyaeta kendaraan-kendaraan wal an'am wal haras. Kendaraan motor, mobil bakal jadi sahwat nyilakakeun lamun eta nongongkeun urang tina ibadah ka Allah bahaya. Wal an'am wal haras. Lain kendaraan hungkul tapi anu jadi sahwat teh al an'am ingon-ingon, sapi, domba, hayam, kelenci jeung kadituna haras. Harsun teh nyaeta pertanian ibu. Kebon sawah. Nah cenah tiasa jadi sahwat. Ibu apan gara-gara ngarit gara-gara di kebonnya gara-gara di sawah seueur nu hilap kana salat lohornya seueur kajadianana eta teh mang pirang-pirang jalma anu keur macul dugi ka poho kana salat tapi mang pirang-pirang anu salat inget we kana paculeun eta zalikal mautul hayatad dunya ta eta teh perhiasan dunia wallahu indahum husnul ma'ab lamun salat sebagai tihang dina kahirupan entos dikantunkeun anu kudahna sahwat dibatasi ku batasan agama tuluy ku urang dituturkeun maka surah Allah fasaufa yalqauna ghayya dina surat Maryam nu tadi maka kelak mereka akan menemui kesesatan dalam kehidupannya pinuh ku kabingung ingis ku karisih rempan ku kasusah ibu duwi ka urang bakal kalengitan perkara tina diri anu urang nyalira teu apal naon anu leungit dina diri urang teh kunaon cenah da puguh hirup teh leuwih ti meujeuh ieu teh tapi ieu bingung we jeung bingung anu pohara teuing bingung kunaon cenah ieu teh tah eta ibu panyakitna teh nu dimaksud goya di dinya teh matak agama urang janten solusi kanggo kahirupan urang solusi kangge kasalametan kamaslahatan dunia jeung akhirat urang mugi urang sadaya aya dina kaistiqomahan dina ngajalankeun agama amin ya Allah ya rabbal alamin mugi obrolan pribados aya manfaatna leresna murni lungsur ti Allah lepatna murni tina kabodohan pribados kalayan ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.